Boleh bencana ya. Oke, foto ini. Bisa taruh sih nama dia. Oh, dia. Malam ini mau gue jadi pengamera, jangan. Bilang. Bawa di Subang pernah sekolah. Ada
Karet, tadi. Karet, jatah karet. Karet, gulung.
Di melor ini. Melor kadaun bang. Sinar bulan. Cek dulu. Yes.
Mang Sidik, bangun Mang Sidik. Bro, mana? Bro.
Tiba raja yang lurus. Halo, halo. Halo, halo, dijajah, dicoba, halo, halo. Halo, halo. Dijajah, halo, halo, dicoba. Oke, hapunten partosan parigi kauninga. Gahaturkeun kangge ka Ibu Juru Kawi. Adanapi ka Ibu Sinen. Atuh upami tos beres dangdosna. Tos selesai tina riasna. Kangge ngari-aria khusus nama tu kapal hajat umumna orang sadayana sami-sami hadir di haturanan kapayun sawang sulan deui ka dancer ya atanapi ka Ibu Juru Kawi Ibu Sinden upami tos beres dangdosna tos selesai tina riasna kangge ngari-aria khusus nama tu kapal hajat umumna orang sadayana di haturanan kapayun kehormatan ka Ibu Sinden iring ku hiji lagu Mojang Kampung Kelor.
kampung di kota tojak pencara mata kabitan sabar-sabar jadi reka-reka paya mati Bandung mata kabitan. Jadi kuatin meureun. Kemarin ngawenya ya adanya. Ngomong ah potong muat aku. Betul. Ini ya. Kemarin potong. Potong ya udah. Aduh. Dah mitra kanca sadaya rupina baenya anu di anti-anti ke urang sadayana di anti-anti ti kamari di antos-antos ti baheula ditunggu-tunggu ti kapungkur ibu juru kawi anu parantos ngabari juru kendang tos tatandang buah hati kembang socak keur urang sadayana namun satacana atuh langsung na acara hiburan atuh hilang atuh kuring di payun ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilujeng wangi sareng wiji petepang sang saudara sabara kanca tos ngajantenkeun tradisi atanapi laharna ti rombongan ulah miceun tari paranti tari kabiasaan serta cenah ngalajengkeun kana acara pokok acara paling inti tina pagelaran topeng lawak atanapi carita ti payun saeulanan mangisi kosongan waktu bari diayakeun manasuk ka lagu-lagu reng kajaipong atanapi goyang dangdut. Oke, kalina eta mitra kanca sadaya satena prungna manggung prakna menggelaran tuti payun sing kuring bade sasadu sarta cenah kenging pangbendu bade sumada sarta cenah kenging pangwada ti mamiting hitungna taun ngetangna bulan marelekeun poe anu mandiri anu pinuku tradisi diantawisna bapa sabelebet sareng bapa pingpinan anu patepung di katebihan patepang di kaanggangan ayeuna tos tunduk kana waktu ninggang mangsa anu utamina kangge ngariaria ka pangaresana bapa berbeda keluargi ti payun sabangsulan deui ngaturkeun nuhun ka tepi kabingahan ususna matu ka papahajat anu parantos masihan waktos anu sangat berharga karomongan tingkuring anu kusing kuring dipihormat teu hilap kahaturkeun dia atuh kangge ka para pemuda miwang ka para pamudi Bapak Ibu oge para kasepuhan pini sepuh masyarakat setempat anu kubarus pihormat. Dihilap kahaturkeun kangge ka tokoh masyarakat alim ulama Bamanawi tina dangat ayeuna kasabit nami kasebat asma. Kabentur tur gentang tarang kaganggu kana hiburan cukup agung hapunten jambar hampuran nu cedak waninggali nu ti pamri sarebuteun janten bendu salaksa tun janten duka. Oke, kalina eta mitra kanca sadaya anu kusing kuring dipihormat papayung agung pangayom nagara keur urang sadayana kahatur kangge ka Bapak Kepala Desa setempat sareng setapna tingkat kecamatan apalatur negara sipil malih anu kusing kuring dipihormat. Mitra kanca sadaya pribados para kanca ti lingkung seni budaya Sunda Teater Raya Tinar Muda grup nu dipimpin ku pangrasana tu Bapak RT Dedi Pelor kawitna atanapi beralamat ti Desa Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Tah kitunya mitra kanca sadaya tong nyanggolong kana waktos guragare muro tereto hariring nu mawa nyaring kalangan tembang ibu juru kawi anu menjok di panggung anu ngorenyangan para mitra aya berasik ya Bang Edik
Aya 8 pincuk sadayana masih cilik masih kecil alhamdulillah sadayana masih polos masih jahe nya masih soleng jam 3 teu kebagian sumangga mitra kanca sadaya ya urang ngawitan da urang buka nitip amit karate menta urang ngahibur kana boga lembur ngiring binga kana boga imah urang tutupkeun lawang ka bingung bukakeun lawang ka bunga panggaing hati pangobatina acara reng kajaipong tipayun mungaran ti rombongan lagu kuruhun lagu pangraja tina hiji lagu kidung rahayu atanapi kidung salamet anu ku anak kitu sing mudah-mudahan pamuga sareng pabing itu selamat tabus beca keluargi selamat para undangan selamat para pedagang selamat para penonton selamat anu ditonton mudah-mudahan urang sadayana aya dinanjar kayang ditang tayong nugutieun matu di siang kami haturan abaraya urang buka ngawitan ti rombongan hiji lagu kopi atur kidung rahayu atanapi kidung selamat ker welas asik ka makhlukna laksanakeun jauh dari gamat nu dipayuna sadayana sanakeun ka babah hajat geus aturan ka ibu hajat tapi halategahan agama jauh dari gamat ngareuyeun hirup rukuna adalah sunyi alus laku Ade budi sangakeun orang kampung keror sekampung keror muliakeun diri pribadi mawa diri isukan orang kamana mawati karena dakamana cucuran nu payuna sadayana anu bagel
Amin amin ya robbal alamin. Moga Gusti nang tayungan ya jang anaknya saur Ibu Juru Kawi. Mudah-mudahan saja orang sadaya ditang tayungan ugutin masusinya. Di pasien kesehatan terang kanikmatan, sehat iman Islam, sehat panjang umur, sehat jasmani sareng rohani orang sadaya tenang tiasa. Patepung laung paamroh congok patepang rarai sarang orang di sadayana. Sanal patepung di luhur panggung, patepang di awang-awang kalangkungan. 008 hiji lagu mungaran di rombongan sinar muda dari grup tina tawis lagu kidung rahayu atanapi kidung selamat anu pantut lima maosanku Mama Aam Amalia Lintas Subang harapan tisingkuring mudah-mudahan saja lagu tadi tesinga jantankan panghibur kalbu mana-mana oge kati sareng kapiati hariring nu mawa nyaring halangna tembang Ibu Juru Kawi hariring lain ukuring halang lain urang panggeing hati panggung kemana tina acara rengkak jaipong Rubina bae mitra kanca sedaya ada satu lagi hadiahnya bonus nanya daya nama zaman bonus zaman hadiah mentemake bonus kurang laku kurang payu tadi bungaran kidung ayeuna hiji deui hadiah ti rombongan tina hiji lagu teh asa tos tepang karanasan pisan sing kuring sabaraha kanca heubeul teu panggih lawah teu tepang belum tahu belum nyaho teu terang kitu nya masih samar masih ragu sareng Ibu Juru Kawi sumangga tong nyangkolong kana waktos kumargi udah numpuk pisan saperantosna atuh alim naon teh asa-asa tepang diteraskeun kana alim bobogohan deui nya di Mama Iis cukup hiji gemual seep bener Mama Iis hiji gemual seep alim bobogohan deui nya karena dipayun saeulanan hiji lagu asa tos tepang. Asa galis tuh. Buka di mana urang kadawung sadayana alon-alon galis asa tos kenal pahajat aya pahajat asa tos pagi hayang ditoong ku pahajat ke panggung buka di mana bapak saya pahajat di mana
bagoang sayang bayar si Rena akan saya berhajat anu bagus akan bagoang atuh tak bagoangan deui haturan nuhun pangasihna akan tak bagoangan deui akan tak bagoang bayar deui akan tak bagoangan deui bapak kana saya berhajat anu mana aturan bayar aguna bakana saya berhajat deui akan tak bagoangan deui aturan bayar sindena akan tak bagoang anu bagus pahit tapi akan tak bagoangan deui anu mana kapayuna aturan abdi kapang bayar aguna akana saya berhajat anu bagur anu sayang aturan bayar aguna wakil utak itu bapak kana saya berhajat anu bagur kapayuna deui akan tak bagoang anu mana aturan kapayuna minggu anu kaliwata adi ibu sarung ilang nyata lain petah itu lebuk tresna akan tak bagoangan deui sarung abdi ilang minggu anu kaliwata tos dua bulan kaalaman dak ibu ratu jajan asa terpubuh rarasaan arah ya kampung kalorot atuh layan ibu apa hajat ya aduh Penuda ayah nu menggoda mundur Bapak hajat deui ibu hajat anu bagus atur nuhun sababak sababoko jeung idik pangraris mamitina nu geulih jeung salakina ngeusan batur gantina tetap saja kulamah begini baiknya hiji lagu nu kapiatur asa tos tepang anu perantos dirabayakan kumang mah yuyun atanapi kuneng yuyun yuneng di lintas subangnya si kecil mungil si cantik jelita walaupun kecil si cabai rawit yang punya suara emas di butik bukan kelapa dibungkus dengan kain cantik tidak berapa goyangannya bukan main au Tadi kurang mau tadi. Kayaknya urang ngereuyeuh saja neng yuyunnya. Urang ngereuyeuh saja waktunya masih sorenya, masih panjang insyaallah di rombongan Bapak RT Dadi insyaallah ngahibur ka urang sini sampai jam 4.
ya. Jam 2 ada di rumah. Insya Allah ya bakal dihibur bintang-bintang tamu kita malam ini akan menghibur Bapak Hajat, yaitu Bapak Saman berserta Bang Bule ya. Alhamdulillah walaupun dia jauh dari sana, simpatisan kepada Bapak Bule atau Bapak Hajat ya, dan juga kebersimpati kepada rombongan kita insyaallah pada datang atau nuhun terima kasih banyak ya. Mitra kanca sadaya reureuhna juru kawi reureuhna juru kendang da kula mandobol non stop kitu nya. Tina hiji lagu nu kapiatur Ali bobogohan deui. Ti saha jeung Ali bobogohan? Ti Mama Iis nu pangbageuna sareng Akana. Nya Ali bobogohan deui jeung sinden hayang jeung penari. Memang ge ulah bobogohan bae lah Akana erah lah. Palingan kawin deui. Ya. Oke atuh lagu ieu kaatur ka sadayana Bonawi hoyong kasabit nami kasebat asma kebentur terus gentang tarang ku pribu udah guysnya ke panggung. Kalau nggak ada suratnya kami tidak tahu atau tidak ya, terang tenyahonya semoga Mama Aam dipayun solanan nyempo nanti Mama Isar Akana hiji lagu kapiatur alim bobogohan deui gerah.
aturan mamalih di atas sareng akana malis akana bagur putus deui akana saya akana bagur tong dipake kaulinan mamalis atur nuhun kana jangkung malit aturan mamalis diatur mamalis mana belum hatur nuhun akana ni asara mamalis na perantos ngiring bingah rupina tina hiji lagu teh alim bobogohan deui atur nuhun nya dina ge bobogohan bae nya hiji ge moal abis kitu nya oge mitra kaca sadaya atuh saperantosna alim bobogohan nya ti mamalis sareng akana nepang bageurna atur nuhun kitu nya anu perantos dirabayakan ku dua penarinya si kecil mungil si cantik jelita nyata Neng Mimin Mintarsih alias si Jepret lintas Karawang sareng Neng Inur yang punya alias si Goler anu ti Subang gitu ya aya Romo aya meureun ke nya jeung urang ngareueuh saja kendangna nuju dipantekan urang ngareueuh boleh jeung nikreuh alon-alon asal kalakon gerebet-gerebet asal selamat kajian hanca asal nyata kajian gurung gupuk ya abah sama nabah bule hari asil abah ribu maker naon nu penting kurang berduka sambung Sunda kalampah sautik asal ngalitrik kajian muter asal saliter oke atur nuhun terima kasih banyak kapun dulur ya saudara kami yang kawan setia dari Pegedangan Tangerang atau Agus dan Sek
Miwa ibu tercinta ngatur kunuhun katanya tina kasumpingan mudah-mudahan saja sehat-sehat selalu bisa berjumpa lagi bertemu lagi bersama saya nya. Oke tanggal 30 orang ngahibur Bapak pimpinan ya. Kepada semuanya rekan-rekan kami sahabat dan kerabat seluruh teman biasa atau kepada undangan yang merasa belum menerima undangan anggaplah sebagai undangan resmi di Bapak pimpinan Bapak RT Dedi Pelor berlokasi yang sudah menjayer di Desa Gintung Sukadiri kitanya ke Tangerang yang akan hajat pada hari Minggu besok. Ya. Oke mitra kanca sadaya lalaunan bae saperti tadi teh kali bobogohan nya Neng Mila damang gelis ayeuna urang puterkeun deui kasetna nya tina tawih lagu nu kapiatur urang papacangan bae nya jeung Ibu Sinen belah papacangan jeung tukang goong mentakan ordar urang papacangan saja Mamawati nya sanaos beri jeung nunutan sabaraha malam alhamdulillahnya ke tanggal genap urang ngahibur urang pasar urang Maja suka mulia gini semoga sanaos beri jeung sakonyot lamun aya nu dikenyot nanya tanggal 10 orang-orang ngahibur orang badoyut lalaunan saja Bang Herman nu penting orang sukses semoga abah sangsang orang pasangkeun kasetna hiji lagu kepiatur Pak bacangan atuh jong-jong teh urang dia orang kudu di dunia orang ngombalan pada kemarahan atuh teu sama cek agungan saya jong-jong tin Bapak aja abdi lo ngogang Bapak Agus dan Sek gelis sareng mama tercinta lamina abdi saminggu tapi heta jangan apa terus dan sek dengan mana bola kulit seorang saya karunya
sababak sababoko armoko menteri penerangan ayam rokok meuli sorangan tah gitunya papa jangan anu pagerabayakan ku dua putri anu jangkung alit cembernik alias si bocil. Oke mitra kanja sadaya atau simkuring kenal perejeng kieu mama aamnya adalah dikumahakeunnya da kewajiban urangnya moal setengah sapotong sanaos hati ngaranjuk badan ngarieg hati ingin nebeluk gunung apa daya tangan tersampai tos ngajandekeun tradisinya masih kosongan waktu insyaallah di rombongan Bapak RT Dedi banyak bintang-bintang tamu orang tos siap-siapnya tos sayagi atau amenel alias aman abule dioreng-ringan sadayananya insyaallah upami teh halangan yang Herman Bolot masih ayah di perjalanan insyaallah nya mudah-mudahan selamat nadugi ka dia gerinya cuk. Oke mitra kanca sedaya atau kapundulur upami tos nyondong atau apa na Eko derenjangan atau ku CS urang setianya senaos jauh di Jugjug memaaf Agus Dansek nyo ibu tercinta senaos jauh di Jugjug anggang nanti tiang tu oleh rupina baku mika dedah mika nyaka seni budaya Sunda seni urang sadayana ku enak itu ayo urang meningkatkan kesatuan jeung persatuan seni budaya Sunda urang mamuleh urang lestarikan ajawinya urang lestarikan orang tundukut ilmunya tina seni budaya Sunda orang lestarikan tina mana suka seni budaya orang nah rek sahadi anu ngaboleh seni budaya Sunda upami sanes urang bangsana kuaina kitu tutongtonan sing ajanegeun tungtunan tina sajareng sempal guna gonjakan malah menaik kerpulungan sing kepetik hasil kalabuhana keur urang sadayana ajakan tong ajankeun ejekan anu kairing ku bentang-bentang anu herangnya angan temondering alam ka sadayana para peniten-peniten urang sadayana boh manawa manawi hoyong kasebut hayang kasebat ku sing kuring atanapi ku ibu sinden mangka teu diantos nya atuh ka Bapak RT Santika anu ngogwan Audin Goler tehilap tuka arobet aman tak maner oke ka grup balik subuh memaham grup balik subuh nyondong kita turnuhunnya atau ajainul abrak ahok honor pengki teu sangka regreg aya di neng yuyun aya meureun aturan oke kasadayana katanya ka asanuri buat proyek honor Jumadi Lintas Subang RT Saidi Kabidaran tong nyangkolong kana waktunya sumangga mitra kanca sadaya saparantos dia teh papacangan ayeuna orang pasangkeun kasetna nyumpun nanti rekan-rekan urang anu setia setuhu anu masih aya tipunan mang sewak-sewangan teu kirang rasa hormat sing uring ka sadaya tuh mangga urang puterkeun hiji lagu nu kabatur nikmat durian kasangakeun ka para pedagang di grup balik subuh mudah-mudahan saja sing laris manis Tanjung Kimpul dagalnya abi duitnya kumpul lamun geus kumpul sugan malah kena nu ngebul aya nu ngebul mau pasikeun teu sangka aya mun jang idik garah nikmat durian waktu patut keras cerita iwah mamah guys
Yang
Sip nyayangan di rumah nyayang di rumah sing angkarang nganggo pamili tak tos tuyul jeung sasana aya rokok wajah sasana orang luhur gunung sawadi abdi mangkan pundung kamanane yang anana Agus dan Sekoli Ariana lain garaku batur jadi cantik orang alami ucapan sabiri edan hati jadi rambedoi layan angka pareksa kali lain angka percaya diri baturan nekat koka akan tak babar anu batur anu jadi randa tujuh kali pengalaman rupa-rupa karena sayang deui Agus dan Sek Abimana bapak kana Saiful Hajat bayar deui laguna bayangan di jolok orang dibeli dua-dua sarawe pahoyong acan kasora batinya di hate wae kurang kelor sadayana bati nyeri hate wae. Heuh, manikeun sa album. Manikeun poho MC nya kajeun MC mah teu disawer ke Kang Idik. MC mah teu disawer ke kajeun loba duitna listrik. Nu penting mah bayarkeun listrik bae 2 bulan. Nya hampura akanta bohong akanta aja akanta aja ora akanta akana regreg dulu orang ngatur ke nuhun nuti kota Madia Serang ayah nuti kota Madia Bungaok Tangerang ayah atur nuhun gitu asa-asa ngimpet Bang Ijung dulur tobol tepangi lawah tetepang gitu nya adeka Agus dan Sek mewah mamah tercinta ngatur ke nuhun tina kasumpingan anak sababiah cukang lantaran ayana hiburan tina wengi ayeuna urang pangijung dulur patepang jeung baraya lamun teu aya hiburan sababiah cukang lantaran Bapak Hajat ngaria-riah putra tercinta urang tara pangijung dulur tara patepang jeung baraya dulur anu ti lembur baraya anu ti kota sederek anu diasa riung puluh bengkok oronyok tina ieu acara mana suka lagu-lagu seni jaipong ya rasan pisan singkuring sapara kanjar manten gawe penutup catur pemisah cerita direncangan atau kepun dulur anu tos ngeheyang ya kamari peuting nyasar di mana dina cuk di Parung Panjang teu sangka ya ayeuna urang ngahibur orang dia alhamdulillah memawati nya lintas Subang mudah-mudahan saja kita semuanya diberikan sehat walafiat kurinya. Oke mitra kanca sadaya bilih kalau bosan-bosan sing kuringnya katitip salam ka urang dia ka pen-pen Kampung Kelor pilih atuh ngaleuleungkeun ka rombongan sing kuring
kirang sae ti suanten ibu juru kawi kurang sukema tepak kendang sareng sajabina nyuwunkeun dimaaf sareng dimaklum. Kumargi ti rombongan sinar muda panjongkol ti pakampungan kaluarna ti padesaan jauh ka Bedug Anggang Kadulang masih tahap harapan ka Agusnya masih belajar rombongan sing kuring mah masih harapan geunya masih belajar ka karake 60 tahun ya cuk. Oke mitra kanca sadaya Neng Mimin sayang ulang ngomeh HP bae gelisnya. Ayeuna urang puterkeun saparoteun tadi teh nikmat duriat. Ayeuna urang pasangkeun tembang lawas nostalgia nyumponan ti ayah acang tiga raksa hiji lagu nu kopi atur poho kabalik atanapi bingung balik lagu ieu kasangakeun kage aturan gedenya tina tawi lagu nu kopi atur lagu anyar ya. Bingung balik atau napi poho kabalik aturan ti ayah acang tiga raka direnyekan ku RT ya di pos 2 atau nuhun. Aturan ayah acang ah diantar. Tiga anu Neng Sinur ayah di Kasubang. Ayah Romo ayah. Gogah sayang gogah please. Sago doso mitna gempar hari paca papa gida susah Apa onang mobil sedan pakana anu apa di bang paraleuweung Neng Elis bisi tibali bodo bongan ade bodo bongan anggotan sek ulah sok ilodat awak kumatuna poho-poho kabari aya Neng Elis atau di sini sono ada kalau kapuk kelor
kudu nginum ekstra jos. Tega tukang gendang, tega tukang kecrek. Es dikocok enak, ibu Sinde dikocok. Kesang ke awak-awak mewawati. Hiji lagu bingung balik diteraskeun kana runta ditekan ajojing. Runta itu mah hanya lagu gelis hasil karya para bujangga nu paryogi kurang dilestarikeun jeung bulenya. Budi dengan juk rupa teu menta dihareup sieup digigir lenggik di tukang lenjang numan sayang 1000 sayang kalakuan seperti setan ya. Itu mah hanya lagu mudah-mudahan saja kita semua menjadikan anak yang soleh dan soleha berguna bangsa agama dan negara gitu ya. Berbakti kepada ilahi Rabbi, berbakti kepada ayah dan ibu gitu ya. Aturan mitra kanca sadaya hasem urang puterkeun sagalanan seperantosna tadi teh lagu segala-gala tek-tek bengek tek-tek tinggal bengek na Neng Yuyun nya ka Teh Mela, Teh Mimin, Teh Wati, Teh Aam, Teh Botol, Teh Sosro, Teh Manis, Teh Pucuk tuh kebagian. Ayeuna urang pasangkeun ti Ajumadi Katua balik subuh ya oge amis nan beken Mama Isabella tina hiji lagu nu kapiatur Gunung Jati. Semoga Gunung Jati diteraskeun kana oyong bangkong atuh lagu ieu katukun ke kasadayana jang idiknya ulah bosan-bosan jang idiknya. Iya aya pantunan dia orang kampung kelor naon di pantunannya. Insya Allah kalau dibacain pantun ini mau ngasih yang ngebul katanya ada yang ngebul. Terima kasih ada yang kuning ada yang kuning. Ayah ibu sindennya. Alhamdulillah alip-alipan naik kuda ka Cirolet. Ayah minantu aprita-apritan boga mitoha carewen. Kalau mitoha tukang goong di ditu tunggu di mah teu aya. Abi sombong di ruasan anak ayam turun ke kali jam bule ulah sombong kepuasan bisi hayang balik deui nah kitunya. Salawe 25 aki-aki naik kuda awewe zaman ayeuna boga salaki ngakurang da heudeuk teu sangka ulah Neng Yuyun nya kacapi salawe 5 oraita nu ngambang bae lalaki zaman ayeuna pamajikan reuneuh nganjang bae. No pagawean tukang goong. Kula mah nganteur. Nya. Oke, semangga mita kaca sadaya nya. Sanaos bari jeung kieu kaayana dalari kumaha keun kawajiban urang nya mamawatinya. Sanaos bari jeung titik-titik semangga urang nyongkolong kana waktos nya. Anu kairing ke bentang-bentang anu harerangnya angan tembering alam. Dina tabi lamun kapiatur Gunung Jati diteraskeun kana oyong bangkong. Ger aya romo nu rek ngarampayak.
Gunung Jati Badori Agus dan Sekdoi tapi Badori memang kuri berselasa terpeduli sebelum batu Abang ekor, boleh abang ekor. rumah tangga keamanan tak apa-apa
tua akan tak bagoa biar tua asal kaya akan aya kene akan kaya mamalis aku ganteng Anarman bolot tulis jalanan jalan air bolong tumpak pes saya Herman bolot para orang yang maneh sakape rada akhir mana bolong di orang mana acara palasir bapak akan tak bagoang deui anu mana aturan banyak banget ngapungan deui anu mana sayang deui aturan kapayun Allah mari gede blok Agus tansek deui aturan api jalu ere bapak deui aduh tuh sang kadang bocor ere bapak deui akarat bocor Pepajar mamang ere bapak saya deui bagor deui aturan bayang sine aduh temaido apa na eko nya Agus Dansek atau Arman bolot nanuti Polsek Pegadangan Tangerang gitunya hati grup Lenong Batawi nu dipimpin ku Bapak Haji Bolot asa kaurugan madu katimbah menyan penting ieu mah Abah aja nya ti lenong sadayana hadir ujang bule yang menel aman ya oge sami di grup Lenong Batawi ge hadir kitu teu sangka teu panyana utimpatisan gitunya hayang ngahibur usus mah tu ka Bapak Hajat umumna keur urang sadayana seluruh seniman seniwati budiawan nu ayati sabodoreun urang anu ayati provinsi Banten gitunya kasadayana ayo urang tingkatkan kesatuan jeung persatuan seni budaya Sunda urang memuleh ulang lestarikeun seni budaya Sunda nya rek saha deui aduh rek memuleh seni budaya Sunda jeung boleh upami sanes urang bangsana atuh kana kitu sing mudah-mudahan saja tongtonan sing ajantankeun tungtunan tina sajeroning sempal yono gojakan malah mana keur pulungeun sing kepetik asil ka ala buahna keur urang sadayana ajakan tong ajankeun ejekan ngahaturkeun nuhun ka rombongan Lenong Batawi Bapak Haji Bolot senaos bari jauhna di jugjug anggang diteang tuh woleh-woleh rupina nya simpatisan ka urang sadayana nya oge ka Anarman Bolot di grup Lenong Batawi anu bade hajat tanggal 7 nya tanggal 7 Juli nya pundulur pada hajat agak simpatisan urang sadayana mangga diantos ka supinganana ti Pegadangan Sampora gitu nya hatur nuhun tanggal 7 anu bade dongkap terapi bulan Juli mitra kanca sadayana mian pisan rupina hiji lagu kapiatur Gunung Jati atau sebutana Gunung Jati urang tembaku tembang lawas nostalgia tina hiji lagu kapiatur pagaya-gaya ya penting imah pagaya-gaya urang kampung kelor saluruh urang kadaung Gararaya ibu sinden Gararaya tukang kendang gaya bade dioplos jeung ngebanggut teh mangga jangapun tembay tina acara goyang dangdut pun ya mangga satu lagi irama perhiangan sambil Bang Apun yang punya 1000 pelayar lagi kutak-katik gitunya kurang puterkeun sagalanan tina tawis lagu pagaya gaya ucapan wilujeng wengi sareng wilujeng sabarutna gaya oge hapunten nya cuk hahilak ampura kumargi hoyong goyang dangdut satacana gaya
urang puterkeun seula nanti apana Eko tina hiji lagu kapiatur serat salira aturan kapun lanceuk ngatur kunun di pegadangan hiji lagu kapiatur ti apana Eko ti grup Lenong Betawi Bapak Haji Bolot tina tawih lagu serat salira aturan aturan kepada Eko direjakan Bunga Herman Bolot cara Bapak Agus dan Jack Dewa Mama tercinta. Serat salira wangi tadi tos katampi Atur nuhun apa naik kokoh katampi kana tenang jujur saya Mareuyeun jang ini apana Eko deui aya nanti pegadangan Tangerang tuh curug jatuh serat salira wangi tadi tos katampi apana Eko apana sayang Eko anu bager aya pun lanceuk anu ti pegadangan kana tenang apana Eko deui kapayuna deui direjangan ku Herman Bolot sayang disangki serat katresna aya meureun sepuh derang akhir mana bolot cinta urang tuh Bapak Agus dan Seklis ayeuna duka kumaha apana Eko aya atur jatuh aturan Herman Bolot tenang di grup Lenong Betawi Bapak Haji Muhammad Bolot Herman Bolot grup Lenong Betawi tenang pada kemana sayang
grup lenong Betawi lencak belum kita orang keningan lencak belum ditawuran lain bagja apana eko deui anu mana papayunan haturan bayar lakuna apana eko deui bayar lakuna akhir mah bolot deui anu bagus anu saya bayar doi lagu araya apana eko deui anu aya anu mana geuningan apana eko atuh di atas apana eko deui payun deui akhir mana bolot grup lenong Betawi sayang deui haturan disayang deui nemana papayun bola Agus dan Sekti bayar sitena air mana deui anu mana baturan adi tepatna bayar sayang akan tak bagoa deui aya anu bager sayang deui akan tak bagoa deui sayang akan tak bagoa aturan kabehan deui anu bager deui sayang deui aturan papayun akan tak bagoa sok gagas ningali samoja boga aduh batakwaan iya apana eko atuh nimari samoja boga akan tak bagoa deui anu mana haturan kapayun heula bayar lakuna akhir mah bolot grup lenong Betawi sayang haturan bayar lakuna aduh harian Agus dan Sekti sayang nyambakeun hiburan aya romo menantu mama anu bager deui akana geus bolok kuring akana bolok kuring balik araki bolok kuring balik araki kumaha jayana mun pikir kuring